Wah, papakaian cigana ya araraman ya. Utang araya, cangcut aya. Iya mah kudu diselidiki kabeh ya. Dipariksa kabeh anu sang kabeh anu moe papakaian kudu dipariksa. Kabelah ditu deui ah. Wah, ieu poean ieu kudu dipariksa deui ya. Wah, iya pokoknya perlu dihitung ya. Ngancang, itu yang kutak lu, wah bahaya ya. Wah, iya mah, wah leungit deui cang cicing kutang euy. Duh, bahaya. Pak RW. Cek, iya dengan Pak Eta dengan Hansip ya teh RW teh. Mangga tuh Pak RW kalau betul lah. Mohon atuh Cek. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, make jeung dengan Pak Hansip dan sekolot ieu da mah nyulik. Lain ku masalah di tangan, lain ku masalah sieun diculik. Justru RW dengan Hansip teh di kampung urang teh geus loba kaleungitan. Kaleungitan cangcut mah, kaleungitan kutang mah, geus kaleungitan hayam mah. Sok dari ieu RW teh. Atuh paingan Pak RW cangcut abi teu aya, makana gua teh kene saya deui warnana teh belang-belang. Nah, ieu Cek, make jeung aya cangcut belang-belang segala rupa. Bobong meureunnan lain cangcut. Ah, orang kisi meureun. Sok kitu ka abi teh sanes orai kisi orai bedol Pak RW. Ah, Ceu mah bisa wae bawa kandang orai, Cek. Ayo, Cek, lain masih Hansip mah.
udah si Dadang we. Kernaon si Dadang? Si Citarum, mangga Citarum pergede. Warek bunuh diri si Dadang we. Pak RW tos di mana wae. Kieu Kang, abdi teh aduh. Tadi kukulingan itu nyelidiki di urang teh loba kalengitan. Muka hijina ayam, muka duana leungit cangkut mah, muka tiuna leungit kutang. Tah Pak RW teh keur neangan saha ieu teh nu sabenerna maling di urang teh. Ayeuna teh lain teu aya hansip. Dang. Naon maneh euy? Sip, biasa we keniis urang mah. Maneh tos di mana atuh? Justru eta Kang, boga hansip teh ngalieurkeun hungkul. Loba nu laporan. Ka RW teh leungit itu ieu. Aya dengan ditinggali ari hansip teh ngan saukur bisa leleumpangan we hungkul. Gaji mah nanyakeun. Entak lieur Kang. Aduh. Urang teh Dang euy, geus keliling-keliling mantau kampung. Ayeuna teh Dang euy, kampung urang teh keur loba bangsat. Urang ditugaskeun ku RW nyelidiki saha anu mau nu jadi bangsat. Nu laleungit hayam, cangcut, utang. Aduh, Dang euy kumaha bingung urang teh Dang. Cik, kira-kira Dang saha tah euy bangsatna Dang euy? Kang, ninggal si hansip teu. Aduh, kelarasan teh ningali pisan. Oh, nyetos atuh. Pak RW badai mineran si hansipnya. Mangga Kang. Mangga. Semuanya. Mangga. Wah, geus sodikin eta mah jeung bejakeun ka RW sodikin gitu. Kunaon si Dadang tara-tara euy, jauh ngaleos. Ada araraneh ieu. Balik lah. Oke, eurek ieu deui ya. Ngopi heula di warung mending ge ah. Ih, salah tuh warung itu. Kopi aja neng ah. Dah. Nuhun ah. Mantap. Bararing euy. Kopi lah ah. Kunaon si Dadang euy tara-tara ditanya teh biasa nama wah mun panggil jeung urang teh ngobrol. Saha si Dadang. Aduh. Jeung RW di titah neangan bangsat. Bingung ya. Saha eta anu wani-wani mau salana warga, barang-barang warga. Meski kita sok bingung. Cek si Dadang si Sodikin mau teh tapi cek RW mau mungkin si Sodikin asa bingung ya saha ieu ya kudu panggih ya lamun teu panggih urang ieu ku RW euy makan gaji buta ambil cek RW teh aduh ngopi heula ayeuna mah ngameh teu bolon.